nyaon teh sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambo laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci.